Para mitra sadaya nu sami-sami ngabadungan dongeng, mangga neangan Bapa karangan Kileuksa urang teraskeun deui. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka subri kaum dangu nu sami-sami ngabadungan dongeng, anu mana para mitra dongeng ieu kasangakeun sadinten 2 kali upload. Enjing-enjing tabu 8 sareng bungi tabu 8. Ayeuna nincak bagian ka-48 para wargi. Namun peminu hoyong tamat cenah dongeng aya di playlist pilarian playlistna para mitra terus diklik playlistna tapi terus diklik playlistna nembe ke keluar judul naon bae nu aya kadun buka deui para mitra sadaya zaman ayeuna mah teknologinya aduh luar biasa para mitra atuh teu naon teh alhamdulillah Mang Jaya tinggal witan radio anu para wargi sadaya alah cek paribasa disebatkeun mikrofon surabi para mitra anu ngadamel mikrofon yang didamel ku anjeun mikrofon teh tina membran alit itu para wargi kira pengeras suara alit namanya mikrofon surabi wargi dibungkus eta terus dibungkus para wargi sadaya ku ieu kana teh ku kalamak tinggalin juga surabi sebut mikrofon surabi teknologi ngawitan muncul radio atau tapi pemancar di harita dugi ka teknologi model ayeuna para mitra anu ngagunakeun YouTube luar biasa para mitra ayeuna sadunya atuh biasa ningali gitu alhamdulillah kagak kaalaman Mang Jaya mangga neangan Bapa karangan Kileuksa dina bagian ke-48 urang lajengkeun wilujeng ngadamukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung, judulna Neangan Bapa karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-48. Kumaha dongeng salajengna? Sabada anggara sereng nyisaera harita teh geus tepi ka bumi Akisura. Samalah ngadongengkeun segala rupi kajantenan anu parantos kaalaman kumanehanana. Sumangga urang sami-sami bandungan hanca dongeng judulna Neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-40. Sabada harita teh anggara ngadongengkeun sagala lalampahanan anu kaalaman ku dirina jeung ku nyisaera atu Akisura kakara harita teh ngahuleng. Memang kakara harita ngadenge kajadian kitu mah. Lantaran ti samemehna taya nu ngalaman kitu, taya beja nu matak heran. Eueuh kajadian anu aheng nu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Nu mileng kadenge bejana teh ukur mahabuna kajahatan nu tumiba ka urang lembur. Masya Allah, teu nyana oreng nepi ka kitu. Cigana hari kitu lalakona mah tugas hidup teh henteu gampang ujang. Mun kurang-kurang na milik kudu wali nanonkeun nyawa. Sabab geus jelas musuh nu disanghareupan teh elmuna luhur. Jaba ngabogaan ilmu sihir atawa wabuh jeung bangsa siluman anu susah dilawana. Palang siang dina hiji mangsa majalma nu kitu teh bakal ngider ka pilemuran. Namah-namah pikiraneun ngagujrudkeun ka balarea kitu ceuk Akisura. Leres pisan Aki abdi ge rada keueung eta teh. Margi ilmu nu aya di abdi upami dibandingkeun sareng ilmu manehna jauh tanah ka langit. Sigana ilmu manehna sanes bantrak-bantrakeun abdi. Ceuk anggara ngaku kana kaunggulan musuh. Nyatang tuh kana kitu nama ujang. Apaan ku Aki ge geus dicaritakeun. Yen ilmu Aki teh saeutik sarta moal cukup pikeun ngungkulan ilmu Ki Buranil. Nu jadi kasang tukang, nu jadi ulon-ulon pangacona. Tapi najan bari jeung kitu oge Aki teh percaya sarta pinuh ku kayakinan yen bener jeung adil bakal aya dina kaunggulan. Atuh saja batik itu sing percaya kana kamurahan Allah. Nu tangtu moal ngantep ka umatna. Nu satekah pola ngabelaan bener jeung keadilan. Jadi najan ilmu hidup ngan saeutik oge sing gede hate da usik malikna manusia angin ku kersana Allah.
tak kitu ujang oge nyai. Anggara jeung Nyi Sairah unggut-unggutan kapercayaan kana dirina beuki kanel. Sumangetna henteu luntur malah mabeuki gede kapanasaran. Pikeun ngabasmi nu jahat nu nyayang dina guha nu pinuh ku Rusia. Abdi ngartos kana wejangan ti Aki nanging kedah kumaha abdi teh ayeuna. Naon nu kedah dipilampah supados tiasa ngahonta cita-cita abdi. Sareng kedah ka mana milarian deui ilmu panemu nu tiasa namihan kakiatan abdi. Ceuk Anggara. Aduh ujang. Aki teh teu bisa nuduhkeun rumasa ilmu Aki teh deet. Sarta pangalaman oge ngan saeutik. Henteu apal Aki teh teuing kudu ka mana neangan deui ilmu teh. Tapi teu kudu honcewang da ilmu nu aya di hidup oge asana mah geus cukup. Asal urangna ulah sologoto, ulah gagabah jeung getah sarupateun. Nu penting mah gunakeun uteu sing ati-ati dina lumampah sarta tetep kudu eling ka Allah. Sabab aya kalana nu gagah rongkah ukur eleh ku akal nu merenah. Teu kudu dilawanan ku gagah deui, tak kitu ujang. Mohon kahartos ari kitu teh maki. Mangga ku abdi bade dijalankeun disuhunkeun piduana we. Ceuk Anggara tapi hatena mah can teteg. Can bisa nangtukeun naon anu kudu dipilang. Kumaha ari hidup era? Aki surang ngareret ka incuna. Aki abdi gaduh sangkaan yen guha nu tadi kapenak teh salah sahiji ciri yen kiburan di leres-leres aya. Sarta patempatanana asa moal tebih ti dinya. Malah di dinya bahwa tah kumargi kitu abdi bade usaha satekah pola. Kanggo nalungtik eta tempat mamanawian tiasa diakalan. Da abdi hoyong ngancurkeun nu jarahat anu nyayang di eta tempat, kitu ta Aki. Oh, ku Aki diduakeun. Muga-muga maksud hidup tina kana. Jung ayeuna mah geura kacarai geura sarolat. Keun ngawadul mah urang sambung deui engke. Anggara jeung Nyi Sairah pating koleset, tuluy muru ka pancuran. Geus kitu ngalakonan kewajiban salat lohor kalayan husu. Malah Anggara tuluy wiridan neneda kanu maha kawasa menta pituduh kumaha carana pikeun ngaburak-balik nu nyecingan ku hate. Sorena Aki surang ngariung deui jeung anak muridna nyawalakeun naon-naon nu kudu dipilampah. Putusanana Anggara jeung Nyi Sairah kudu ini ti imah pikeun ngamimitian ngajalankeun tugas sinaneangan katerangan anu saloba-lobana ti balarea. Ngumpulkeun beja tina kajadian anu aya hubunganana jeung kajahatan. Ari bani jeung satar diputuskeun rek nuluykeun heula guguruna. Sarta atah sabab atah kene can bisa dilepas. Can bisa dilepasnya. Can meunang liar sorangan bisi kapangaruhan deui ku nu teu puguh lantaran guguru ka Aki Sura teh lain bae diajar silat tapi nu leuwih penting mah salat pikeun ngadeuketkeun diri ka nu maha kawasa nu nyiptakeun urang sakumna. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh oge beral Anggara jeung Nyi Sairah miang. Nu di bawah henteu loba ukur salin saperluna. Nu dipentingkeun pakarang keur ngajaga diri. Ari pikeun Anggara makujang rompang tea teu tingaleun sasat barang pusaka warisan ti nini Aki. Nu tangtuna bakal diapik-apik susuganan jaga akhir baring supagi aya gunana. Sag urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nokot ningalkeun. Mudah-mudahan kaharep kasampeur deui urang tuluykeun tapak lacak saterusna. Ayeuna para mitra urang malikan ka tukang ngaguar lalakon nu geus lila katunda. Nyatana lalakon Haji Marnadi jeung Nyi Sainah nu aya di lembur Ciboros. Disaprak aya kajadian-kajadian aneh di imah Haji Marnadi. Anakna nu dua ngungsi ka kota ka imah si Cikal. Ari Haji Marnadi geus gilig pikir, geus buleud kayakinan nyokot hiji putusan yet kana dagang rek ti eureunana. Ari nu jadi kasang tukangna kahiji ngarumasakeun geus kolot, geus kurang tanaga, kurang kamampuhan dina urusan dagang. Atuh kaduana nurut kana pamenta pamajikan kudu cicing di lembur. Da teu aya batur ari pagawean sapopoe ayeuna mah ngolah tanah, diajar tani, da para mitra tempat mah henteu kurang. Sawah lega balong boga ingon-ingon teu kurang. Domba sapi hayam soang jeung sajabana nya soteh teu kumpul di imah loloba mah ditengahkeun boro-boro sifat sato apan sawah ge molah namah diparokeun. Disapraki Haji matuh di lembur di imah asa ayem tentrem taya itu jeung ieu. Nu tadina sok loba ririwa ayeuna mah tara aya.
Nu tadina sok loba nu gering ayeuna mah eueuh. Da memang anak-anakna teu baretah di imah, leuwih betah di lanceukna teh. Ki Haji teu boga rasa curiga, hirupna asa aman, asa tentrem. Asa bungah dumeh di imah teu aya itu ieu. Padahal mungguhing di satu kangen manehna aya hiji hal anu kacida matak bahayana. Ari sabab Nyi Sainah terus-terusan diasuh ku indungna, diangsonan, dihatean, malah masasat diatur segala rupana, pikeun ngajalankeun cita-cita jeung rencana manehanana. Dina hiji mangsa mah para mitra, Nyi Sainah bebeja ka salakina. Rek ulin nepungan indungna ku Haji teu dihalangan. Dikumakarepkeun bae nanaon oge tina awahing kunyaah jeung geget kanu jadi pamajikan. Leosna Nyi Sainah indit bari teu lengo mawa kekeupelan anu kacida gede pangajina. Lempang rusuh muru ka imah indungna ari gok kasampak jeung Mang Dampa. Eta geuning agan, Mang Dampa nyerengeh bangun atoheun. Nenjo Sainah datang teh. Ih, geuning aya emang tos lami mang. Ah, teu acan kan lah namanya diol. Nyi Sainah unggah ka imah. Gek diuk dijirin indungna nu keur ngabulaeh nyeupah. Ayeuna mah beuki beda jeung bareto pakaian bararesih buuk luis jeung rada lingsing, da cukup dahar cukup pake. Aya naon deui Nyai? Ceuk Mas Sarni nanya ka anakna. Ieu gorek nepungan ka Ki Ulis ieu teh. Sok aya wayah kieu mah Ki Ulis teh. Nyi Sainah api-api canyaho. Narek aya naon kitu? Mas Sarni saruana. Padahal manehna nu nitahna. Aya perlu penting nguruskeun pajeg, tapi hoream sorangan bisa aya naon-naon di jalan. Maklum loba barudak baragajul, sok rarampog, sok babadog, jumrat jamret atawa ngabegal. Mangkaning Nyi Sainah teu kebat nyaritana. Tapi leungeunna ngagilirkeun dompet semu agul. Mang Dampa ngarti eusina tangtu duit nu lain saeutik, pok Mang Dampa nyarita. Wah, pami percanten mah ku Mang sorangan urang sarengan. Bila aya itu ieu mah da leres kedah waspada, bangkukna ge tukang kiridit dipegat ku begal, artosna puluhan ribu karebut. Nya keur salse kitu Mang teh? Nyi Sainah atoheun. Salse kan? Da Mang teh teu pada damelan. Keuna bila aya itu ieu mah Mang nu tanggal waler. Senggem paripos teh mah. Bila aya mau ngamuk gajah mata, aya siku si bulu-bulu galagah kancana. Mang nu pangheulana maju. Mang nu jadi tameng dada pokona mah. Kitu ceuk Mang Dampa bari nepakan dada. Hayu atuh Mang meungpeung isuk keneh. Mang Aden. Agan mah sasade. Teu loba nu dicatur Nyi Sainah bebeja ka indungna yen rek nepungan Ki Ulis aya badamikeun cenah. Jut turun bral miang ngajugjug ka imah Ki Ulis dikawal ku Mang Dampa. Para mitra kaum dangu teu kacaturkeun lilana di jalan. Urang kocapkeun geus tepi we harita teh Nyi Sainah para wargi sadaya. Uluk salam kolotrak aya nu ngalaan tulak berai pantona muka lol Ki Ulis pisan anu mukakeun panto. Ai, bage Nyai bade ka Mang, ceuk Ki Ulis. Muhun Mang nuju salse kitu. Nyi Sainah nangtung keneh dina golodog can wani unggah. Ih, salse yap atuh ka dieu kalebet. Ki Ulis ngeserkeun kursi gek diuk, Nyi Sainah unggah gek diuk tenang naker. Ari Mang Dampa teu unggah gek diuk dina bang barung suku ngarumai kana golodog. Aya naon ieu teh Nyai mun asa dareuwas Mang teh? Nuhun we gasik ditampi enggal dipariksa, puguh abdi teh aya prayogi sakedik kieu maksana Mamang. Abdi teh dijurungkeun ku Kang Haji bade nyuhunkeun bantuan ka Emang tina perkawi serat-seratana. Hoyong ditetepkeun, hoyong disegelan, hoyong puguh cepengeunana, tah kitu maksud utami teh Mang Ulis. Oh, perkawis tanah sareng suratna. Nah, atuh da geus jadi kewajiban Emang eta mah. Nya mangga moal burung dilereskeun, tapi kumaha atur-aturanana ieu teh? Cek juru tulis Banguncan ngarti. Panon melong ka Nyi Sainah. Kieu Mang rupina Mang ge parantos uninga yen abdi teh tos resmi janten bojo Kang Haji. Nya teu kudu dicatur deui, Nyai geus apal Mang ge. Terusna kumaha? Minggu tukang palaputrana ngariung kumpul di rorompok aya badanten sareng Kang Haji. Putusanana ngabagi-bagi tanah garapan nya diantawisna kanggo Nyi Aryati, kanggo Jang Suhama sareng kanggo putrana nu di kota sadayana tos rengse dibagi sarta sadayana parantos teu aya masalah. Taina abdi teh kabagian supados aman sareng teu aya itu sareng ieu kapayuna hoyong diresmikeun sagala rupina terutami nu ngait kana urusan susuratan tah kitu Mang Ulis.
cek Nyi Sainah Daryanaker. Nyari tanah lancar kawas geus meunang ngapalkeun. Ki ari mang mah tang tuwe nurutkeun kana kawajiban. Tapi same mimi gawe hayang nyaho heula tanahna nah anu di mana teh? Cek juru tulis. Kedah ngider kitu atunya ningalian tanahna. Lain, maksud mang teh blok mana, persil sabaraha, nu ti mana asalna? Pantana teh ya asal usulna puguh jujutanana. Oh ieu tingalianna tuh belangkona da di Bantun, cek Nyi Sainah ku siwal mukatas. Song mikeun gulungan kertas jerona surat-surat tanah sababara lamar. Sabab sakabeh milik Haji Marnadi suratna aya di dinya. Gap eta kertas ditampanan ku juru tulis tuluy dibuka sarta diilo eusina. Sakapeung terangna kerung sakapeung ungut-ungutan. Geus kitu pokna nya deui. Geuning ieu mah atas nama Jang Suhama Nyai. Mohon kawitna mah kitu Mang Ulis. Nanging ayeuna mah tos dikaabdikeun da Jang Suhama tos dipamaserkeun ku Kang Haji, malah mah bagian Nyi Arja teh ge kitu dipasrahkeun ka abdi tah kitu Mang. Juru tulis ungut-ungutan. Tapi lain hartina satuju. Ieu mah bet ngandung pertanyaan dina hate sabab asa kakara manggih kajadian kitu. Jeung deui Haji Marnadi can kadenge deui meulian tanah. Nu jelas mamineng kapapaitan da anakna gering wae. Sarta kungsi rebutan catur jeung Madsori katut Majid marebutkeun wates. Tapi juru tulis teu gagabah, nya ka Nyi Sainah mah teu ngagareuwah. Kapagawean moal ngamomorekeun da kawajiban. Tuluy mikir neangan akal nu lantip sangkan urusan beres jeung ulah matak ngalibetkeun dirina. Di mana aya kariweuh geus kitu pok nyarita Daryanaker. Nyai, ieu pagawean ku Mang ditarima insyaallah bakal sagancang-gancangna direngsekeun. Rek diganti milikeun, rek diragragkeun kana ngaran hidup, sakumaha ceuk pamentah hidup. Tapi ieu pagawean teh lain saeutik, moal tereh rengse-rengse, sabab moal cukup ku desa wungkul. Kudu aya pengesahan ti patugas khusus nu nguruskeun perkara tanah. Dah kulantaran kitu, ulah hayang gancang-gancang anggeusnya. Dangke ge ari geus rengse mah moal burung dibikeun ku hidap ka hidap ku Mang. Keun ku Mang rek dianterkeun ka bumi, tah kitu we nya. Nuhun atuh Mang, tapi alusna mah hayang digancangkeun ulah lila-lila teuing. Pan mamang ge uning Kang Haji teh seueur putrana sarta nu dua mah tos can nguren. Masih kena aya dina asuhan bapana, bisi isuk jaganing page to aya naon-naon perlu dikuatkeun ku surat-surat. Da ieu mah geus muklis milik abdi Mang Ulis. Ulah salempang Mang Ulis mah keur ongkos-ongkos mah geus sayagi. Malah ngaran pagawean lancar jeung gancang. Ye abdi ngabantun ya kekeupelan etang-etang pamuka lawang. Engke mun kurang rek ditambahan deui ku abdi. Nyi Sainah mikeun amplop ka juru tulis. Ku juru tulis can kanyahoan naon jerona, kertas atawa duit, tapi juru tulis henteu haripeut ku teuteureuyeun kalah ngahuleng nenyo nu kitu teh. Ulah asa-asa Mang we canak hatur lumayan. Ieu mah lain nyogok, lain naon-naon, keur ongkos-ongkos mamang dina raraga migawe pagawean abdi. Mun kurang rek ditambahan, pokona mah hayang buru-buru beres we abdi mah. Cek Nyi Sainah ngajentrekeun. Kieu Nyai, urusan pagawean memang aya ongkosna, aya beayana. Tapi engke ditangtukeun ku desa da aya nu ngaturna. Ngan tetep teu bisa digancangkeun kudu dipapai tata cara nu sanyana. Teu bisa ngalengkasapakan kudu nete tarajeun cakamalan atuh Nyai, cek juru tulis malapah gedang. Nu maksudna mah teu sanggup mun kudu ngarengsekeun tereh-tereh bari jeung henteu resmi. Nya teu naon-naon ari kitu mamang, tapi abdi mah hoyong terang we. Nu pasti sabaraha poe tah tempona? Saminggu Nyai. Mangga kitu oge nanging upami mamang tiasa ngarengsekeun dina waktu setengah minggu, abdi bantun mayar 10 tikeleun tina ongkos anu biasa. Tah kitu nya mangnya, ayeuna mah seja amit we. Da mung sakitu kapriogian abdi teh. Pamitos rengse enggal bartosan. Cek Nyi Sainah hatena teu pati panuju. Da kahayangna buru-buru direngsekeun. Mangga Nyai mangga. Sanggeus sasalaman. Cut Nyi Sainah turun. Kitu deui Mang Dampa. Teu loba nu dicatur leos ngajugjug ka imah indungna. Dituturkeun ku Mang Dampa, dijajabkeun ku paneuteub Ki Ulis. Sanggeus ngiles di pengkolan juru tulis diuk deui dina kursi, sajongjongan mangahuleng da asa teu ngarti kana eta urusan. Lain teu percaya kana omongan Nyi Sainah ngan bet asa totomplokan teuing Haji Marnadi teh.
buah-buah yang itu beres yuk piraku Haji Marnadi rek gagabah kitu najan nyagenya ka pamajikan asa teu merenah lamun sakabeh barangna diragrakeun ka Nyi Inah mah keun rek dibadamikeun heula jeung pakubu rek disalusur heula bener henteuna bisi matak jadi mamala ka sararea sakurang-kurangna proses ngaganti ngaran kudu dilatkeun kitu putusan juru tulis nu memang asak jejehan dekejot borosot henteu getas harupateun tapi panjang nyawang landung kandungan layar aisan jauh maluruh bisa aya bisi aya gantar kakaitan aya catang supaan ka hareupna geus kitu gulungan balangko dibebener kop kana amplop anu ngagoler dina meja dibuka lalaunan ana breh matak buncelik asa teu percaya kana tetenyoan sorangan lantaran duit menimetet lain saeutik-saeutik Ki Ulis narik napas amplop ditutupkeun deui teng ngalamun kanu jauh nyawang kanu angang ras inget taun ka tukange narik pancen teh seuseut perat jeung loba rewel mun seug dibandingkeun jeung isi amplop estu jauh tangeh jauh tanah kalangit harita Ki Ulis perang sabil milih kajujuran milih duit harewos setan mimiti ngagoda pipikiranana hate Ki Ulis ujug-ujuga misah jadi dua bagian cokot lebar jangan duit teh hese atuh ieu mah geus nampeu karikop sok kainya rejeki kitu ceuk hate goreng nu dibobotohan ku setan ulah matak balai sing inget kana sumpah maneh geus ngucap demi Allah moal narima itu ieu ti pihak sejen nu sifatna mentingkeun diri pribadi inget jadi pangurus kudu jujur bener bager apik jeung taliti ceuk hate Ki Ulis nu jujur tapi hate gorengan malan deui leuwih santer batan tadi ye balagung teuing pancen sia teh sataun lanung teh sakitu ieu mah karitop duit sakti rejeki nomplok teu kudu ngesang teu kudu capek cocok sakuan kadinya pek balanyakeun keur meuli kabutuh leng sirah Ki Ulis asa ngubeng lieur asa muter alah batan rieu cangar red kana amplop red kana gulungan kertas ngeng omongan Nyi Sainah kadenge mun kurang ku abdi ditambihan deui eces jentre nong toreng dina ceulina ngarahuh deui renghap deui Ki Ulis bangun anu taya papadana bingung para mitra barang keur perang sabil kadenge aya nu lempang dina palupuh sidik pisan pamajikanana nyampeurkeun ti pawon leungeun Ki Ulis mendingan sakilat ngarawel amplop nu ngagoler dina meja lap kana saku diamankeun heula bisi nambahan rieut kana ut Kang sangu haneut ceuk pamajikanana ukur sakitu ngomongna teh leos ka pawon plong hate Ki Ulis ngemplong bungah sabab duit nu aya dina amplop teu kanyahoan ku patih goa nu geus kawentar hejo cenah para mitra mun hejo duit nyeh Ki Ulis seuri tuluy nangtung bus ka tengah imah labas ka kamar nyimpen barang penting dina meja kerja ari pamajikanana nyayagikeun sangu haneut keur salakina teu aya itu ieuna Ki Ulis nuluykeun bagia kagiatan nu biasa dipilampah di imahna urusan pamenta Nyi Sainah keur saheulaanan mah moal waka digarap teu ieu jadi pikiran kacaturkeun para mitra Nyi Sainah jeung Mang Dampa sadatangna ka imah Masarni gek dariuk dina kursi tepas Masarni bangun teu sabar nutas ti imah juru tulis teh teu dibere kasempetan tuluy ditanya kumaha Nyai beres emang teu bisa rengse ayeuna menta tempo saminggu cenah tapi jigana mah moal burung haripeut da geus dieupanan saamplop jaba geus dibibita rek ditambahan deui mun anggeus ceuk Nyi Sainah geus gede harepan yen bakal hasil tah syukur ari geus kitu mah cik ayeuna mah geura balik ka ditu ka imah kabulaan sing bener salaki omat ulah rek muciwakeun bising doraka keun mama ulah dipikiran da ayeuna mah geus sagala cukup sagala aya tara mikiran dahareun tara ngurus pakeun da geus dicukupan pan ku hidap ceuk Mas Harni paroman bayar marah mai tapi kumaha tuluyna atuh mah Nyi Sainah kawas nu bingung make kumaha kewajiban hidup mah ngabula ka salaki kudu taat jeung satia ulah rek nyieun pikakeheuleuan temongkeun ka salaki yen hidup bener-bener satia temongkeun ka balarea yen laku lampah hidup teh hade ka salaki mangatu ari kitu mah amit abdi rek balik jung Nyi Sainah nangtung barang rek jut turun ka golodog pok deui indungna nanya
Ai jang haji teh sok ka sawah ayeuna teh tara. Masuk mah getol jeung rajin ini isuk-isuk balik sore betah di sawah cenah. Resep loba teh nyowan jeung deui rek naon atuh di imah oge da ukur dahar jeung ulin. Unggal poe teh initna. Mun unggal poe nah kitu mah Nyi Sainah can ngartieun. ih henteu hayang nyaho we atuh. Kangaranan kami nantu sok hayang nyaho bising kumaha onam. Syukur ari rajin deung daekan mah. Meureun moal gaplah ngabulaan oge. Sok jalan mana initna? Nya angre mah sok mapai irigasi tuluy mengkol ka jalan satapak. Lebah tangka salam beras ka sawah Haji Bakri. Tuluy ka kaler atawa ka kidul bari nempok kebon bako. Nya cukup. Syukur atuh ari kitu mah boga salaki jadi getol usaha resep di sawah. Mage bunga. Mas Sarni marah main. Ari Nyi Sainah rada kerung tapi teu jadi pikiran jut turun leos init kan rek ka imahna. Mang Dampa mah ngabaheuhai dina kursi bari malenyun udud kawas nu teu boga kasusah. Sanggeus Nyi Sainah balik Mas Sarni ngisediukna panon melong ka Mang Dampa. Geus kitu mere isyarat sangkan Mang Dampa ngadeuketan. Atuh tuluy ngodomang lalaunan bari nanya. Naon mak? Ulah tari teuing bising kadenge ku cak-cak bodas. Kadiekeun ceuli teh kami rek harewos. Mak. Mang Dampa dengdek ceulina diasongkeun ka deukeut bibir Mas Sarni. Pok Mas Sarni ngaharewos meuni laun pisan ukur kadenge ku Mang Dampa. Atuh teu bisa dicaritakeun teuing naon ngomongna Mas Sarni teh. Ngan sabadaha harewosan cengkat bari nyerengeh tuluy ngacungkeun curugna pok ngomong. Awas. Kudu sakali jadi ya udah nepi ka gagal. Ya mangga mak, kuring mah sanggup ngajalankeun tugas. Tapi kuring ngandarma cukang lantaran ye bungka cibit kulit ke bawah daging. Itu ieu mah emak nu tanggung jawab. Ya heueuh, kami nu tanggung jawabna. Ngan maneh kudu bisa nyekel Rusia. Mun bocor huru maneh dikuru bisa ku kami. Beres mak, beres lah. Mau nepi ka gagal. Taina naon deui tugas kuring mak? Sakitu we heula jeung geura balik ka ditu kada sing waspada. Ya mangga mak. Teu istuga ududeun mak, Mang Dampa ngodok sakuna. Mas Sarni ngarti ku siwel ngabijilkeun pepernian anu nyelap dina kutang song lamaran dua dibikeun ka Mang Dampa. Puguh we nu narima meuni hejo leungeun rikat nampanan bari nganuhunkeun. Geus kitu mah teu loba carita para mitra jerut turun kaburuan. Leos init bari mawa hate nu gumbira lantaran geus meunang duit kalayan babari. Teu kudu banting tulang bari capek. Ari Mas Sarni ngabulaeh nyeupah panon mencrong kaburuan. Pikiran kumalayang kamangsan waka datang. Ngawawaas mun geus beunghar mun anakna geus narima warisan ti Haji Marnadi. Tangtu anakna bakal jadi jalma pangjegudna di lemur Ciboros. Tina awahing ku anteng ngalamun meuni geus asanya jadi nu beunghar. Mas Sarni surah seuri lungak-lingak teu beda jeung nu gelo anyar nu keur ngagigi. Para mitra kaum dangu, gancangna carita tilu poe ti harita Haji Marnadi geus bener-bener matuh di lemur. Nyaan hayang natani ngolah pakaya da eta mah unggal isuk init ka sawah, nempoan balong ngalongok ingon-ingon jeung sajabana. Papakeanana teu cara bareto ayeuna mah cukup ku kampret hideung calana komprang. Make iket niron-niron patani tulen puguh we urang Ciboros loba nu hookeun. Da puguh tara kitu biasana mah tapi sabada diterangkeun alesanana. Tatanggana pada ngarti. Pantes cenah ari kitu mah carana. Da nya ari geus kolot mah kudu ngatur sorangan ulah mineng teuing incah balilahan melang loba begal. Meuni ge di lemur ngolah pakaian nu geus aya da macul teu kudu ancrub sorangan tinggal nitah ka tukang kuli. Ukur tanyak tunyuk ngatur pagawe. Harita ge kitu bebejakan Nyi Sainah magarkeun terek molah piisuk-pisuukeun. Boga nu macu 8 urang, Ki Haji geus papatah ti sore keneh yen kudu masak keur suguh. Atuh isuk keneh ge Nyi Sainah geus nyalukan bujangna sina ngisikan, sina masak saperluna. Ari Haji Marnadi isuk keneh geus saged top kana pacul jeung parang, top kana dudukui, sanggeus amitan leos init rek ka sawah, rek ngamanora nu digawe bari puncang pancong sahayuna. Nyaan ngagugu ka aing teteh lalina Kang Haji teh keunah sina getol digawe ngarah loba panen suukna kitu ceuk hate Nyi Sainah. Buska pawon ngaroris bujangna bisi teu bener digawena. Panon poe karek meletek di wetan cahayana ngempur nyaangan buana. Hayam jago raong kongkorongok manuk recet di sarada ari barudak nu balik ti cai meuni ngabring
aya oge nuges ulin hahariringan di buruan. Ari Ki Haji geus ngagandeang mapai jalan leok mengkol kana tamakan irigasi. Lempang tenang teu honcewang jeung hariwang estu nya-nya hayang jadi patanina. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan aya lalaki make pakaian sing sarwa hideung. Beuki lila beuki deukeut ka Ki Haji, antukna gok patepung jeung Ki Haji horeng teh Mang Dampa. Wilujeng enjing Pak Haji, kitu ceuk Mang Dampa bari rengku hormat, malah duduk kuy ge dicuplak. Ai geuning Mang Dampa, wilujeng enjing Mang rek ka mana ieu teh? Bade ka kebon Pak Haji, bade ngarorotek di dapur tos teh gaduh cokrek. Atuh ka ditu we ka kebon kuring loba pangpung garing geura jeung deui bisi ayang kalapa mah bari karingala. Mangga Pak Haji atur nuhun Pak Haji. Sawios engke we lah sanes waktu saeuna mah gaduh peryogi sanes deui. Oh kitu beral atuh. Duanana nuluykeun lalampahanana Ki Haji ngidul Mang Dampa ngaler. Saeutik Ki Haji teu boga rasa curiga da manehna mah tara boga pikiran goreng ka batur jeung tara nganyerikeun batur. Atuh jigka mana ge taya karisi karempan estu bebas banglas laluasa. Ari Mang Dampa sanggeus pajauh jeung Haji Marna diregeureun bari mali. Breh Ki Haji katenyo keneh tongongna beuki lila beuki jauh. Renghap Mang Dampa narik napas jero. Red kakencaret kakatuhu tuluy mencerong kana gawir nunang tawing. Jerona moal kurang 36 meter jaba di handapna tarengtong loba batu seukeut. Sigana meujeuna di dieu ye. Ka hiji suni kaduana babari keur panyumputan. Tah rungkun salak menibuni, merenah di dinya jigana mah. Kitu ceuk Mang Dampa tuluy indit deui teuing rek ka mana da tadi mah nyaritakeun rek ngarorotek teh bohong malulu. Waktosna see para mitra deuh. Hanya kanya duwi kadieu heula ye dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Leuksa dina bagian ka-48. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng kantun mangga permios.